Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamiarsa sawatara ibet ti sakuliah tatar priangan sejadi dugikeun dina pidangan parahyangan news. Dinten ieu edisi Senin kaping 10 April 2017. Pamiarsa, sasarengan sareng simkuring pun Sri Mulyati sareng rekan simkuring Dwini Agustin, urang sami-sami Bandungan bae iber salangkepna. Curug Sindulang atawa populerna disebut Curug Cinulang nyaeta salah sahiji tempat wisata alam anu tempatna aya di perbatasan antara Kabupaten Bandung jeung Sumedang. Lokasina aya di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung. Curug Cinulang ieu sok rame sabab dipinuhan ku wisatawan anu liburan jeung arulin ka ieu curug. Ngaran atawa sebutan Curug Cinulang teh persis jeung ngaran tempatna anu aya di Desa Sindulang. Suasana alam jeung gunung anu seger keneh udarana sok dijadikeun lokasi seniman-seniman pikeun neangan sumber inspirasi. nah ieu kaendahan Cinulang nyaeta salah sahiji curug anu aya di Kecamatan Cinulang. Katinggal pisan sakitu endahna. Tempat eksotis tu romantis anu dikurilingan ku pamandangan alam anu kacida endahna jeung miboga udara seger jeung bersih. Sapanjang jalan bakal disuguhan ku pamandangan. Kusabab eta, kaendahan ieu curug diminati ku para wisatawan. Curug ieu miboga dua rupa jalur curug anu kacida endahna. Anu silih parendeng-rendeng dina luhurna nepi ka 30 meter. Cai curug anu sakitu luhurna teh tarik pisan. Kusabab eta saperti diragrageun tina kaluhuran jurang gunung. Luhurna cai curug teh nepi ka dasar atawa lembah anu bisa ku urang didengekeun. Nepikeun ka gerbang asup salah sahiji tempat wisata di Bandung anu murah teu alus. Pengunjung anu datang dina poe libur biasana kurang leuwih kana 300 urang. Tiket asupna ngan Rp5.000. Sumber caina nyaeta di Gunung Perkemahan Gunung Karanggit. Curug ieu mukana unggal poe, ti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Sensasi wisata alam, gumuruhna sorat cai tina cai curug di Bandung ieu tangtuna bakal mere efek katenangan, kanyamanan, pikiran jeung hate pikeun saha bae anu ninggalina. Lamun aranjeun ka dieu bakal ngarasakeun kumaha rasana cepretan cai keuna kana awak urang. Komo deui dina waktu cai keur gede atawa keur hujan, karasa pisan cepretanna teh. Di dieu anginna oge lumayan gede. Kusabab kitu, sok aya anu wisata make jas hujan. Tapi pikeun anu resep kana sensasi alam ieu, rasana teh leuwih resep babaseuhan di handapeun cai curug jeung dariuk dina batu-batu anu garede. Mangka pikeun anu resep selfie kudu ati-ati kana kamera jeung HP aranjeun. Ulah nepikeun kabaseuhan keuna cepretan cai atawa ragrag kanu aliran cai. Tips lainna, bawa baju jeung ganti, kusabab dipastikeun aranjeun bakal kagoda babaseuhan. Kapumpurna teh disebatkeun Curug Cinulang teh di handapna teh aya leuwih dulang disebutkeun. Janten
cai murag teh katanean Pulau Widulang disebut Curug Cinulang. Naon anu dijadikeun kaunikan Bapak di ieu curug teh kaunikan naon? Janten ieu mah pami musim kemarau mah katinggal sapertos aya ieu naon pelangi karena itu. Pernah aya kejadian naon wae sih Pak di ieu curug Cinulang teh kejadian naon? Ada Kacan aya. Aman-aman saja Pak. Nah Pak aya dana ti pamarentah itu pikeun ngarenovasi ieu tempat wisata teh itu pernah aya gitu di payuna sakali-kalina ieu ngabangun ieu dugi ka ayeuna teh aya. Teu aya. Apa ieu nya anu terakhir pertanyaan kata terakhir. Kumaha sih cara ningkatkeun ieu tempat pariwisata teh sangkan bisa jadi tempat anu dikenal ke masyarakat loba gitu Pak. Itu pami ayeuna sapertos ayeuna pami ditata deui sapertos dihandap ditata. Pasti bakal daya tarik pengunjung sih pami ditata deui. Nah, itu balik wisata kayu Curug. Kumagi ko yung tarang, kali umay dulu besar satu, lebaran kan dia gitu, yang kan yung tarang, yung tinggal kumaha, keadaan alamnya gitu, ya alhamdulillah saya. Bapak naon anu dijadikeun ieu curug jadi pilihan wisata gitu Bapak wisata ka dieu teh. Di samping murah, Ya. nuansa alamnya sangat enak. Endah gitu. Misal ade amang ka ieu curug teh tukang sana gitu. Ya, dia kawan sana bagus. Ya, mereka mata sejuk udaranya. Sok ngajak saha wae kami amang ka ieu tempat teh. Karena jangan atau mama sekarang bapak Nah nombean dongkap ka ieu tempat teh. dan dua aja. Atau sabar kali ya dongkap ka ieu tempat. Nembe sekali sekarang saha. Jalan-jalan. Kumaha sih fasilitas di ieu tempat? Pas lama pas lumayan Lumayan sae. tapi kurang spot tangga di Patona tahun abis mah Ari saranti aam ikeun ngamajukeun ieu tempat teh sangkan jadi tempat wisata anu menarik sih kumaha kitu sarana. Misalkan diayakeun naon gitu di tempat ya ke olahraga. pami sahur abis mah gitu dilihat teh kirang kayak kekirangan kene kirang teh jadi sadiakeuna kirangna tempat sampah jadi bikin sampah teh di mana wae. Teu jauh ti Curug Cinulang nyaeta hiji tempat wisata nyaeta Pondok Wisata Aki Enin. Nyaeta pondok wisata anu disadiakeun pikeun wisatawan anu erek ulin ka curug. Curug Cinulang, Cicalengka, Kopipah, Rista Muhammad Faisal, T-Rex Japa TV ngawartakeun. Bisa dijadikeun tempat liburan jangan anu miboga aktivitas nu kacida lobana. Selain eta, harga tiket asupna oge kawilang murah. Pamirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan Parahyangan News. Dinten ieu aya saur ti sepuh urang tungkul kajukut tanggah kasadapan. Mugia janten leunyipanan kanggo urang sadayana. Ngawakilan Ais Pangapi T-Rex Japa TV, Kuring Cimkuring Wini Agustin sareng rekan Cimkuring Sri Mulyati, Seja Abid Mungkur Amit mundur. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.